Paman ditampi dening hasta kalikmah punten kapengkeran teu aya bayahna cu teu aya bayahna mangga sadayana Dewan Pejabat Kurawa anu sami ngantos dauhan salira panjenengan dina wangkid giwari anak Prabu Eyang Resi Bisma lan Paman Resi Dorna bagea sasumping na kersa rurumpaheun ika ieu karatun ya kapayun lenggana Duryodana timbalan nampi kana pembagi hidup cu kaharep Dorna Syawiyos cekap di dieu daka kuping kareungeung ari bade caket-caket teuing teh berdesakan ieu teh hareudan sidik kipas angin jeung AC teh kahalangan ku para Kurawa anu ngagimbung kenca katuhu hurhanap ieu nya nyanggakeun sembah pangabaktos kunyuk eyang ditarima kawuwuh paman guru nampi nger oge hapuntenna bilih kaula langkung saur bahe carek utamina sasat pribadi teh salaku incu kanu jadi eyang mapatahan jeung marena muga luntur kolbu jembar manah ya Duryodana timbalan saling maklum keun aya masalah pribadi mah tapi hidup teh sasa cicing dina koresi kerajaan bari jeung make mahkota kerajaan hartina teh raja pangagung di negara anu wajib didama-dama jeung ditaat ku kaula urang saling maklum sanajan bari jeung mangoge urang saling maklum daya bayahna daya betenna kulan oge kaula teh memang ngahaja nyaeta nyumpingkeun sadayana para pini sepuh kaya patempatan kumali ngeunaan nagara Astinapura mangsa ayeuna ya kumaha haji cang balakakeun supados wakca balaka memanawian ku gempungan magening aya solusi sagaru pahal oge bakal aya solusina ai berpikir bebarengan mah nya atuh ai ku sauyunan mah kulan ai ku hasil musyawarah mah laras sigana kantenanes nya sabab da urang teh salaku makhluk atuh da kumaha salaku makhluk teh makhluk sosial ai manusia mah nya teu lepas tina leungeun batur tangtuna oge dina hirup kahirupan teh terlepas tina bantuan anu lian kantenana atuh kuasa lumadak disilokakeun ku nyere ai sabeungkeutan mah nyere geuning kumaha sakumaha legana ieu mah teu burung we kasapukeun beres roes we kulan bararesi cacak benda mati neuneun siloka bari aya manfaat komo urang salaku manusia kantena itu kitu manawi kieu yang ya saperkawis kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan eyang lan Paman Resi tiasa nyosan kana pangangkir ya sami-saminya kadua nati eta kaula sareng para Kurawa dina mangsa minggu kamari parantos badenten ya dipersaksi ku Kangjeng Rama Dastarata lan Kangjeng Ibu Dewi Gandari nyaeta nyawalakeun hiji pasualan meureun uninga ku sadayana dulur urang sadayana nu kasebut Padawa ya dina mangsa 14-12 tahun anu kaliwat yen di karaton Gajah Hoya di dieu teh nyaeta ngayakeun main dadu jeung Kurawa ai maksud anu tangtu nyaeta para Kurawa teh ngajamu Pandawa sangkan datang ka dieu turta dina sajeroning jamuan teh kaula teh aya hiburan main dadu tah dina sajeroning main dadu teh dikeresakeun kurang tumpangan malahan anu jadi jurina teh Paman Sangkuning jadi wasit
mangsa harita aya wasit berat sabelah teh eta wasit pendek teh ieu dikeresakeun tumpangan tina sarebuan doh ngarambah kana jutaan bedieuna dugi ka ngaburakeun nagara jeung bangsa negara Amarta doh anu sakitu lilana dikawasa turta dijajah ku wangsa Kurawa wangsa urang negara Astina malahan harita geuning menang panyarekti Eyang Bisma lan Paman Resi grabikeun deui negara Amarta ka Pandawa nanging kaula teh asa manglebarkeun ngan harewos bojong kulantaran sira katawis Kurawud hangseur baeud benten budina kulana oge katinggal bendung nya kaula teh mere tanjakan ka Pandawa sasat heug teh teuing nagara Amarta baris bakal dipasrahkeun ka Pandawa tapi syarat anu tangtu Pandawa kudu ngaliwatan 12 tahun hukuman leleuweungan kata masa tahun nyamur dina sajroning nyamur ulah katohian ku bangsa Kurawa lamun teh kapangih yakin kudu ngaliwatan 17 tahun deui hukuman nanging dikeresakeun si kurang ajar teh pulus bangus berkah jeung salamet daya kusiwa numutkeun trik Pang Indrajala mata-mata ti pihak urang yen Pandawa teh nyamurna teh di negara Wirata di tatangga negara Astinapura tetangga sabelah ginian Aye teh yakin ya lamun mudah gunaan katangtuan eta yakin baring supagi bakal datang utusan ti Pandawa anu yakin menta seren sumeren negara Amarta taku kituna sareng sena gembungan minggu kamari nu disawalakeun teh eta hasil kaputusan anu tangtu yen negara Amarta muarek dipikeun deui ka Pandawa sanajan sa nagara bujeng hingga sanagara satapak meri muarek dipikeun melihat sadayana para pejabat negara Astina para Kurawa oge sami nyaeta nya tujuan kana eta pasoalan saur manuk kukituna nyuhunkeun langkung reug-reug jadi dedel pamageuh pikeun di kaula sangkan Eyang turta Paman Resi ngilu beluk kana kahoyong kaula bakal leuwih reug-reug bakal leuwih pageuh ieu pamadegan kaula mun seug Kurawa nyeureweul menta hakna da yakin moal dipasrahkeun kitu kasepuhan panjenengan laras salaku sepuhna ke sakeudeuh ari ieu kaputusan teh geus ngaliwatan sidang gede atau kumaha parantos Eyang geus timbalan malihan disaluyuan pisan ku Kangjeng Rama Prabu Dastarata naha nepi ka teu ngalibatkeun Eyang dorna maneh sugan kaonang bujeng hingga henteu bujeng hingga mange keterangan anu bolot di sini teu gepeng-gepeng acan neme oge nguping man teh aya wartos ayeuna nah Eyang make jadi onang kalau rasan panggil eta cicing sang kuning ieu mah urusan kaula jeung incu kaula oh sae mangga nya dina waktu eta teh nyata internal kulawarga karaton negara internal timbalan ai Eyang ka kurung kulawarga lain dianggap naon ai sepuh nganggap naon kanu jadi kolote waduh Eyang nya ieu mah cika mandang ti salira atuh lamun teh naon dapang rasa mah ieu teh pikeun ngabeungharkeun turta nembongkeun kajayaan Astina ka mata dunya kieu anjeun teh hiji raja tepayus munggu di ratu telayak munggu di raja teginding munggu di pamimpin laku lempah jalir janji sulayat tina carita janji sanjeun teh mangsa baheula
nong toreng keneh malah saksi kaula diantarana yen rek masrahkeun negara Amarta ka Pandawa lamun Pandawa geus cumpon janggina 12 tahun leleuweungan kat masa tahun nyamur kiwari geus cunduk waktu kalayan geus cumpon Kasubadanan marukana. tapi nah anu kiwari sampean kawas-kawas anu dijungjurigan ku sieun ingis ku si rempan ku sugan sieun aya utusan di Pandawa sangka nyokot hakna sorangan Iya. pangrasa kaula anjeun ngagul-ngagulkeun negara Amarta bari jeung negara Amarta teh negara anu dulur sarua jeung adean ku kuda beureum hartina teh kandel kulit beungeut anjeun Kaueuh ka enak atuh. setiap jelema geus kandel kulit beungeut kaituna beungeut teungeuleun cocok Merenah pisan. lamun seug mang anu ngomong nama pasti dikepung ku Kurawa aya kitu mah ku akina piraku Nya. nya pikir ku aja naon nu diudak ku diri anjeun teh Cobi naon udah. lubak libuk harta banda bro di juru bro di pantong ngelaya di tengah imah buncilit loba duit nah hati jadi jaminan pikeun kabagjan hirup anjeun nah kurang keneh negara jajahan Nah cukup gitu. bikeun kanu hakna Nya atuh teu payus. ieu Bisma dina mangsa baheula kakasih Dewa Brata Doh. ditalkana jadi tameng negara sing saha-saha jalma siku syukluk gelaga kencana mau ngamuk gajah mata rek ngarongrong negara Astina yakin Bisma anu bakal witi heula guyang gedina Anu pelangkupang payus. aya kabejakeun Bisma mundur di pakalangan Aya kebijakan ngejat ulah. pikeun ngajaga wibawa Komara hiji negara sampean salaku raja Doh. nu kieu patut daek guyang getih Nya. Secapena marukana. tapi sing inget lamun anjeun nyokot hak batur yakin dorakana malulu dolimna luar biasa bari jeung dulur eta teh Sarua jeung hianat bulan. sedangkeun sifatna dulur jeung baraya sakuduna jauh silih tepungan anggang silih teang geuring saling ubaran poekeun saling caangan dulur kitu kuduna Kewajibanana marukana. sing inget Duryudana pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh elas eueuh pedana tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung ketakwaan ka Maha Kawasa rek mudagunya anjeun teh Larek lana salilana itu. anjeun teh manusia hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung hati poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maut pingarareunana sedengkeun manusia beda jeung sato seperti anjing buduk paeh sasamat bilatungan tapi manusia jabat di bilatungan teh panggap bakal panggih jeung balitungan Tunganana bener. Panagihan bulan. nalika mula ka alam kalanggengan eyang sanajan berjeng tameng negara geus moal bisa mantuan kararepat anjeun nalika anjeun ngajieun nirca jeung dosa dina mangsa alam marcapada Doh. Nya. pikir kumaha Doh. Cobi. Mut paman tong didenge Ulah dianggap bulan. asup ceuli katuh kaluar kencawe Nya anggap angin lalu we bulan. atawa asup ceuli katuh hitutkeun Biceun deui bulan. hadena musyawarah balikan deui hadena musyawarah urang ulang deui sabab naon ieu teh pikeun kautamaan jeung kawibawaan Komara anjeun salaku raja di negara lain rek mere racun anu ngaran Bisma Lain rek ngabaruang. nyaah tapina Dan dasar sing jadi ubar najan bari jeung ubar teh peuheur tapi sing inget ieu ubar bakar jadi panyager awak maneh wayahna teureui najan bari peuheur oge bakal mujarab bulan. timbalan eya dorna nger Ya. montong ngejedog wae sok ngomongkeun sia Sing aya gua bulan atuh.
Temo. Rek ngomong teh geus robot teh ngadahar peuteuy ieu teh. Kumaha pamang? Cobi. Paralun arutus gunung Palias Rajang Alas aringgis nepis basisiran hapunten sateuacanana bilih melengkung bekas lahan. Yo. Kadar ieu kamandang. Ditampi nuhun henteu nya sawios wangsul ris kasalira salaku raja waduk adi ratu gagah aya di Menak. Laras. Bobot pangayon timang terju abot enteng di salera panjenengan anu sakumaha disaurkeun ku tuang eyang nyaeta kasepuhan resibisme teh rarasaan jeung mangma asa parok kana hate Asa cocok marukana saluyu. saluyu sakedana urang ulang deui badan teu urang Ya. sakedana urang musyawarah mupakat deui Diwangsulan deui. anu yakin ieu teh urang teangan jalan kaluarna anu matak mangamaslahatkeun keur salarea Ya. Matak nguntukeun sararea. Dimbalan margi milik kana pancake mapai kana riwayat anu tangtu Yo. ngeunaan salira jeung Pandawa teh dulur sabraina adi lanceuk adi kapi adi Kapi adi kapi ranceuk ulah marukana pernah. sanes anu layidian Ya. sasat Pandawa putrana Pandu Dewanata salira putrana Dastarata jeung Pandu teh adi lanceuk Sabraina marukana. sakaruhun putrana kasepuhan Kresna Dwipayana alias Abiasa Yo. Eta. tadi nalarasan dieu kanamian Pandawa Kurawa punten tepina Yo. Coba. lain cek mang tapi dipersaksi ku sedayana malah geus jadi saur umum kecap balarea yen Pandawa jeung Kurawa teh tileutik silih alapati Ibu budak sirah. tibu budak si ala nyawa tilemut cabut umur Getreng. tilemet getreng nepi ka mangsa ayeuna perebut hak waris Daya katentremanna. pangrasa emang rek nepi ka mana ieu teh Yo. margi setiap kagorengan teh numutkeun cek agama teh teuk Ya. tah di dieu meureun hakikatna disunatan teh Eusi nama bulan. sabab aya nu sajajar jeung nyunatan kahiji nyunatan Yo. kadua ngegdeg buuk Katilu. katilu motongan kuku Kaopat. kaopat ngadawung kumis Ya. kalima nyata ngurudan baok naon ngomong teh teh ngomongkeun baok sagala pake tilap ana da ngaranna nah imang pake jeung baok kudu menyebut bihun nya tah dina lebah dieu dina waruga urang teh sakunu manjangan kudu teug-teug sabab matak picilakaeun kitu oge kagorengan Ya. Laras. pan ai masalah harta banda mah da urang teh teu kurang Sakitu juga. negara jajahan luar biasa lobana kurang naon deui paripaosna Naon kakirang atuh. emas aya gunungna inten aya gunungna Ya. moal bayak 47 patunan urang teh Moal atuh. kadar ngeunaan wibawa komara urang salaku raja da tetep urang teh bisa keneh ngaungkulan ngajajah negara anu lian lamun urang gawe bareng Namun ku kakompakan makulan. sakomo lamun jeung Pandawa kaituna ngajieun hubungan bilateral mah. Hubungan baik. gawe bareng jeung sajabana Laras. da lamun teh ngudag kana kajadian anu kiwari nger di negara urang oge utawina di jero ning negara teh loba keneh PR urang teh Seueur kan. se-Eropeaeun seueur benerkeuneun Seueur nu kena disarungsung teh ieu. pikidul sakidul nati kulon sakulon nati kaler sakalerna piwetan sawetanna Laras. istuning seueur pisan anu kedah direngsekeun dina mangsa ayeuna Ya. Tacan. sok pikir ku salira Yo. mun numutkeun agama ongkoh ieu teh salira teh ngenginkeun negara marta tina judi Ya. nger Hasil tumpangan. numutkeun hukum anu tangtu ai judi teh ku negara dilarang ku agama diharamkeun Yo. Laras. ayeuna kari-kari dicontohan ku raja nah teu matak tuturuti ke masyarakat kabehanana Bakal dicontoh. disarek teh mun rakyat teh kulit teuing darajana ge sarua geuning judi Mamawa teu bager. jigapun anak Aswatama aya teh cinutun we main selawat Jong-jong kena HP merukana. nepi ka jual imah jual motor segala pikeun ladang Kerjun. ngedepo
modal keur judi. Neangan untung tina enteng. Tuluy ngadepo nepi ka beak duit wani unyam-inyim ka Bang Emok. Tapi ka kitu kulen. Marukan. Wani pinya jeung sijabana. Loba pisan PR urang teh. Tacan. Cobi kali ke lemah dinya. Duh. Naon euy? Rocen euy. Saker teh setuju mah nyika tuh euy. Setuju mah euy. Kali-kali ngabaku euy. Naon euy? Eta kolot-kolot kali-lakeun. Ribut euy. Hayang disikan ku aing cit layuda. Cit leutik. Yuda berak. Leutik jangan berak aing. Beres. Abina teuing ngomongkeun bener we. Kawasan weueuh we. Kosunya we. Kawasan nya we. Bener. So ieu ngomong itu ngomong ieu. Hayang dipandang. Aing ge nyaho dume diteug-teug bansosna goblok. Ya. Dume diteug-teug kana hidupna. Ya. Keprek we. Aduh. Abina teuing sia. Tenaga merena membantu. Pedas aing mah. Nya atuh. Bener-bener teuing sia. Bulan lauk emas baik ribut teh goblok. Ya. Dok. Jahan ngomong-ngomong Eta residorna kasepuhan. pencit ku aing. Ulah atuh kolot. Na teu nyaho aing citra sioma, Naon? cit leutik, Sioma. sioma beuki siomay. Nya. Abina teuing sia si dorna Mohon. si kengkong. Mohon. Kieu ku aing kana kitu mah. Dipencit kuriling nu kitu. Teu akur kena pemedegan raja. Kuduna mamiru. Kapulang kolot yang bisa make kakak gitu lah. Kos nu heueuh. Oh, Makulan. abong kena bujang kolot. Dodaekeun kawin. Sakit putra keluar teh. Jadi anak rumahan teh kitu. Ya, jadi we otakna butek. Nya. Jangar. Jadi poekeun. Sangkilang ku aing diajak ka Sasak Jon. Rek naon ka dinya. Oh, eta yang bisma kakak gitu we ngajedau gerupna teh. Eueuh guam kula. Hop. Gede. Geus atuh. Jadi hoghag gitu. Ya jadi Aduh, riweuh kula. jelas. Paman Resi kumangan hampura leuwih tageulak kaula nyongcaikan rupaha pangandika sampean. Joh. Nanging geresan ieu kaula teh ngali ieu make mahkota naon? Joh. Mahkota kerajaan? Iya, kerajaan. Kaula cicing di mana? Dina kursi kerajaan ngandung hati kaula sasat pejabat anu pangluhurna di negara. Selaku pimpinan. Janji naon sampean Eyang Residorna lan Eyang Bisma karaja negara Joh. Ka dieu kula teh. dibebetkeun kana jabatan dorna. Cengcangkeun ka dinya kula tuh. Ati ulaha wa ati urasyu wa ulil amri minkum taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka pemimpin. Cek keterangan. Ngandung harti lamun nya mah sampean beragama tuturkeun kana kahayang kaula. Diresikoan ku deui kaula. Joh. Pokona mah tenang, emang disagedengeun hidup. Mang nangel merukana. Sing regreg sing pageuh urang geus ngajieun rupa-rupa. Joh. Prajurit nyata nyitak para prajurit kesan ngalawan Panawa. Terus ngalatih. Kukitun kaula menta supaya salira Residorna lan Eyang Bisma ngilwan kana maksud tujuan anu tangtu nyata pikeun mertahankeun ieu nagara. Joh. Sabab lamun tea rahayat anu ningali turta luar negara anu nenyo lamun seuk kaula saren sumeren nagara amarta ka Pandawa bisa kumaheun pajarkeuna kaula luntur wibawa jeung komara. Yakin saur umum kecap balaria bakal goreng yen kaula teh jadi taluk ka Pandawa emut ka lebadinya. Tuh nih. Iya. Mana patriotisme anjeun? Mana nasionalisme anjeun? Selaku pejuang teh kula. Nepi ka dibulak-balik kitu sepuh. Marukana. Nya
Balikeun fakta. bobot pangayon timbang teraju abot enteng edisi panjenengan mangga nyangakeun sadaya-daya mama bulan punten bulan saha punten bulan nepi ka tebas atuh carita jogek we hareupeun aing Punten acan merukana teh. punten Kang Doh. aya naon Yuda Aduh. hapunten ieu beli ngaganggu Nyong cai. kana ikunem caturna Nyong cai waktu. nyong sae kana wadosna da dipikir dipulak-balik jangan didengikeun oge kajeun jangan hulu Nya kalieur-lieur bari nage. mending ngadengikeun kicau mania pusing ngarti henteu ngajegakeun heueuh Nyarep kana hate henteu. ari kitu kumaha aya tatamu anu katingal ti lawang saketeng nyaeta Batara Kresna ti Durawati pola Sahai Kresna wah pemeng Doh. uluh Geuning hariwang. Kresna datang dorna aya bahan dutana utusanana Nya utusan merukana tuh. kanggo kituna kumaha nah dia tenang linggih atau tidak balik bae pemeng mangga haturan linggih ka dieu tur tawaksa balakakeun yen naon rupa pamaksudan urang sadayana Doh. timbalan Citra Yuda ieu bijak kepada badega supados ngaping Kresna datang ka dieu dia teh linggih ka dia eta sora nepi ka beak-beak we Dikacomong-comong we. cacaker gering beakeun we sorana teh sanggilang gulu teh keur ngahunyut teh siap lamanang dilaksanakan ulun imbalan wayana Tingali Mang Dedi. Paris jikinit Munurang pangareret atuh. Nya banting weuing kolot-kolot kehalangan. tahu semulung ya kudu ya Sieun. Ari ku ieu mah sieun benten atuh. supados paman Resi mengker eyang Bisma mengker Doh. wayana kaula rek ngahaturakeun pembage ka Kresna Doh. kautusan nu aya di pertempatan ngan menta supaya kaula suruh manuk cek kaula AA cek kaula BB Doh. Kenah ilup bulan. kasepuhan kudu ngiluan urang teh Nya kana saur manuk bulan. dalah kumaha ieu ge saur manuk urang teh Laras. tong kosong nyaring bunyi na urang ieu nya Ari supados mengker wayana makar sok lebet kana kursi para dewan mulai dipengkereun sae mangga ngiringan Yai Prabu harusna Akang Kresna kapayun antosan Akang Yai bagiakeun ieu Akang sajabiti kasono anu luar biasa tansah dajeng-ajeng puputon kembang kadaton sembaheun sadayana pangeussi alam dunya Pangeran Batara hiji kabagyaan pikeun urang astina geus ningali kasumpingan saliran ieu patempatan sabab di dunya ieu anu gaduh gelar Batara teu aya deui lintang ti salira panjenengan kang sasapu kabiadaban jeung kadorakaan bagjan taya papadana kalayan apunten tina rupiah panampianan datosna oge yakin jauh tina utama marga utama
lebih tina marga utami gitu Nger Prabu teu aya bayana paman Sangkuning teu aya bayana kulang pilih gitu tapi daya naon-naon apunan aja apunan we bakalan apa sora ngomong naon beureum Kawas toa we sora eta. Dugaan masih toa we da si eta. Sada nepi ka ngamidal gitu. Cowok-cowok we kulan. Eta dikerjakeun kuat itu peuyeul-peuyeul sorana. Sok sanajan peuyeul. Teu hari bang. Dicekok bonteng sia ku aing. Konten kengkeng Saperkawis akang datang ka dieu ngahaturkeun rebunuhun saketika bingahan salira tiasa ngabagyakeun akang oge Kang Rayipan manegara dongkap ka dieu tos janten sakedahna kalayan tos janten kawajiban Raka Batara kadua na ti eta akang datang ka dieu teh lain lantung tanpa tamu lain lampah tanpa sejak lain kairing kucai kiih lain kabau kuci lencang tapi maksud anu tangtu aya tujuan anu pasti imbalan wirehing akang teh datang teh lain ti nagara Dwarawati tapi akang teh datang teh ti nagara Wirata cobi kulannya aya bahan wah euy nagi jieuna euy bahan manteu nagi jieuna euy sigana makulana atuh tuang heula we tuang heula Gusti Batara tuang heula terus disayogikeun bios ieu meh panjang lebar ulah kapotong kaula isanes itu aya saung liwet di wadase saung liwet di saung amu disung amu kulan tuh pilih kitu tah urang tuang leuit lah sacan panjang tumarita diengal canak engalna bae kaula dibujeng engalna kulan beunai ibu mah kadikeun bungkus uing urang bekel nya dihakeun uing keur balang anu aya 44 talina ngeunaan di nagara Wirata teh janten tempat panganjreganana Pandawa wirehing Pandawa parantos cacap dina nyamur anu satauna tur tagempungan kasadaya pilih sepuh aya di tempat-tempatan geusan nyawalakeun kahareupna ngeunaan sareng sumerena nagara jeung bangsa nagara Amarta jeung Astina margi anu aya 48 sareng janji salira 17 tahun anu kaliwat yen Pandawa jadi ratu kari urutna raja kari ngaranna Narapati ukur sesebutan anu yakin kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun kena masa tahun nyamur malahan lamun geus cacap yakin bakal dipasrahkeun nagara Astina jeung nagara Amarta timbalan laras memang laras minangka akang teh nyusul tepus kana eta carita sasat akang di pancen gawe janten duta tak ieu bisluitna timbalan manggul utusan menjadi ratu ngemban amanat menjadi raja sifat nagara Wirata Prabu Matswapati eyang Pandawa nyata singsa janten uninga bade iraha saren sumerena waktos anu tangtu geusan malikeun hakna Pandawa ka Kurawa di Kurawa ka Pandawa gitu menapa di atur uninga kuna mangsa ayeuna nya dina mangsa 17 tahun anu kaliwat teh kaula teh can jadi raja yakin dina perjanjian anu tangtu kaula teh tengiring nawis oh kitu timbalan ajeng ayeuna teh kaula 17 tahun dilana dijantenkeun jadi raja gagantos Kangjeng Rama Prabu Dastarata anu yakin sakumaha kahoyongna teh nyeta kudu ngliwatan kaula malahan kaula boga hak sagemblengna salaku raja di nagara Astina
janten tah kulantaran patula patalina sanes kaula jalir tina janji sulayat tina carita yen nagara Amarta nagara Astina muarek dibikeun ka Pandawa sakitu cukup ti kaula jauh tina dugaan iya beres cocok yuk kulan akur enak nage janten moal rek dipasrahkeun ka Pandawa joh moal dipasrahkeun ka Pandawa timbalan hapun neraka Batara rek ngayakeun tindakan naon sarira oh henteu joh akan makadar utusan akar duta nya ditampi dipasrahkeun nuhun henteu pengen akal teh ngabejakeun sa cerewele naon rupaha kaputusan sarira salaku raja di negara Astina ka Pandawa joh beres nya bisi ngajieun huru-hara ampun paralun 1000 ulah janten menu salak-salak jadi duka moal itu saya maksud ngadamel on ribu kulan gemes kaula na ka Batara tose widian kaula aya ngamuk rek pada cicing di koper pangacila kulan nya denyao meureun aya preman itu Kang nya hah yang di Palembang itu cowok mantap ya putra murid ayah dia nya coba beken merukana itu cowok beken le nya janten moal dipikeun he sapuka saya moal dipikeun dibikin moal dipikeun Mau dibikun. pertahankan Tahankan gua. mau dibikin manaon nya aya Pak rame ka hareupna ieu teh sok tato sepuh janten moal dipasrahkeun ieu sakumaha anu harus dijanjikan ku Salah harita eta mapan harita wisna ku Prabu Dasarata Kangjeng Rama joh ari ayeuna mah kaula mah teu ngilu nawis kaula ningali Amarta salaku raja nagara jahan Astinapura joh kesakna jadi upami teu dipasihkeun milik kana Pancakaki mapaekan riwayat anu tangtu tumali ngeunaan nagara Amarta mimitina joh beres wireh nagara Astina teh can aya nagara Amarta mangsa harita ya tenang malah ieu teh parantos kacapangan keur balarea pada uninga yen nagara Amarta mimiti teh leuweung gledegan leuweung gonggong sima gonggong jurig sakti setan mamasa ticing di tempat-tempatan jurig genderuwo jeung sajabana pangandirkan dedemit bulan merukana malih kulantaran hari di piwaran ku salira geus ngabawakan eta patempatan joh anu yakin ku sangat-sangatna eta leuweung bujeng hingga manusia dalah manuk tetangga leuweung upami ngaliwat bakal murang sapada harita joh pae ku sangatna beres ngan salira teh meta ka Pandawa supaya yang ngajieun hiji wilayah pitempateun para Kurawa nyen bangunan nu dipana ku salarea yen salera bade ngabaruang ka Pandawa naon ngomong teh joh terumasa kaula kitu nya saur umum kecap balarea rumutkeun bae data atuh ngomongna nya atuh tong syukur omon-omon atuh euy kemudian baik-baik euy hei antek-antek asing saya akan lawan Rabirna sia Kasih itu negro nya aduh kaula mah teu ngabaruang kaula mah minta atuh bake jeung daek tah dina lebah daekna dina hese capek susah payah pait katilara jeung balangsak ngawujud jadi hiji nagara nu kasebat nagara Amarta tahun ke tahun meronjat ngaronjat nepi ka ngajeureng keneng jadi hiji nagara anu masyhur kasohor ka mana-mana kacil ka gadang ewu ka koncara ka mancanagara kajamparing angin-anginan awun-awun kemana-mana kulan malah anu nikah ngajadikeun ratu di ratu raja di raja na Yudhistira ratu mulku nya tah upami salat temasikeun negara Astina kumaha upami sabelah negara Amarta cobi negara Amarta bener
negara Amarta mau dipasrahkeun ka Pandawa. Akord. Tong dibikeun. Lepar wae. Lepar asetna lemah euy. Ah, goblok pelong sih teh. Antek asing. Nepi ka sarua bejatna sarua iblis dan tenang. Sabar. Janten moal dipikeun moal dipasrahkeun. Yakin. 1000%, malahan mah 1.000.000 kalau moal dipikeun. Lo semua sepuh. Nepi ka kitu tingali Dinakan Kurawa merukana. nepi ka geuras beuheung ini bagong. Kada demes cida. Kakak bawa goreng aing. Tangtos sepuh mangga baut. Jadi mau dipasrahkeun moal bisa. Tah. Aya deui pamenta. Naon upami teu dipasikeun 5 negara sabelah negara Amarta. Kumaha lamun dipasrahkeun nyuhunkeun Pandawa teh nyuhunkeun tanyakan. Nyata menta 5 wewengkon. Saturun pamentana teh sia. Margi Pandawa tohoyong getreng pasya jeung nu jadi dulur. Alatan harta warisan. Teu hayang nepi ka jadi belang jeung baraya kulantaran warisan. Dulur jeung baraya anu ngapalukarkeun pasyana dulur jeung baraya. Jadi harap pecah belah. Waduh. Disungkun, kasep disungkun da mah. Kabina-bina teh ke sinegro. Ya, ekolna. Oh, dasar antek. Ya. 5 wewengkon. Bujeng hingali wewengkon sawewengkon oge moal. Upami salira temasrahkeun sawewengkon. Kumaha lamun 5 desa pikeun pangbalikan Pandawa sadayana sangkan teu kadungsang-dungsang. Sangkan teu jadi jajalu. Pesan pembalikan. Hampura tresna bujeng hingga kalimat desa sadesa oge moal. Nepi ka heuras beuheung ngagurat batu kitu. Cida. Janten sadesa moal bisa. Upami sadesa teu tiasa kumaha lamun 5 lembur. Teh, 5 lembur. Bujeng hingga 5 lembur salembur oge moal. Upami salembur moal kumaha lamun 5 imaheun reh kesan pangbalikan Pandawa. Teh, eta cobi. Bujeng hingga 5 imah. Saimah oge moal. Aduh. Kumaha lamun hiji tempat leutik petak weh sangkan pembalikan Pandawa. Bujeng hingga kitu katepak meri mari dipikeun bae. Eta. Aduh. Nepi ka cida. Iwal ti lamun hayang balik ka negara asina heuk ku aing. Ditarima tapi sat anu tangtu. Gawe mah gawe pek tapi sakahayangna kaula gawe naon. Gua beres ah. Syar jurang dah mijit ka aing ah. Nya. Kita jadi tukang pijit. Kitu Kresna. Lamun teh salira teu masrahkeun hiji imah. Jadi nganu harti sadabak beri oge moal. Lamun kitu mah saya teh nangtang Jaya Winangun. Nangtang perang Sang Pandawa. Naon kasieun. Naon kagimir. Ratu kari urutna, raja kari garana narapade geus sebutan. Naon kasieun ai. Mang Kamalang gitu. Tangtungkeun bandara beureum jeung kaula rek di mana Kresna. Silaka geus dieu mah. Hidup Prabu Seno. Hidup Prabu Seno. Aing menyala abangku. Hebatlah bodoh. Well piece. Nya janten kajian perang. Itu ras di kaula sakali ngomong kaula warek ngadua kalian cumarita sakali perang tetap perang eta dan kaula
Wah, ketak palo betul. Ketak palo betul. Para batur. Jadi Orang jadi yo. wah, nafsu. Sabar. Dengeuna. Asa mangnyeri hatekeun ka Pandawa. Tangtos we. Kumaha dijeleh, dihina paribasana sifatna menta. Menta orang lima lembur. Leres atuh. Nepi ka kitu bari jeung hakna. Tas. Sabar pula. Oh jantan kitu wae. Kaputus. Bisi Pandawa teu narima kana keputusan kaula perangnya perang. Gelutnya gelut, satumpurna jeung Kurawa. Satumpurna. Nyaan, iya. Laras, iya. Teu mabok santeu, henteu. Aya dina elingan kaula. Sae mah. Gusti nu agung. Asa kacida.